Kacariosi Arya Bima sareng Gatot Kaca nafsu ngagugudug amarah kawadahan wirehna ningali Dawala anu mana Dawala nuju angkat sareng Astra Jingga seja nyampurkeun tenapi ngadeus ka Kresna ka Prabu Betara Kresna geusan nagih janji yen tugas patarat pikeun ngabereskeun kayaan dalam dunia. Sasatna Dawala camplak sehingga ku Bima sareng ku Gatot Kaca dipegat di tengah jalan di alas Bandawa anu bade lebet ka karaton Dwarwati. Tot Ramaria tinggal si Dawala tuh lelempangan pegat kopi nu damel Kang Ceng Rama awas pegat Dawala pelan dagoan sia dagoan Dawala ka abdi oh sia dagoan Dawala Gusti aya naon aduh sia Dawala aing tong dibawa Dawala aing tuh bawa keun bae cicing akama kumaha kuring we dagoan sia aing aya tanyakeun sia ya si Dawala dengan dek Kresna sagala nitah Gusti Batara cilakaun si Dawala tong piluan Dawala aing mah cicing kumaha kuring we cicing tong pipiluan aja jelema borangan mah aing mah kajenting rakyat hayang benerkeun hayang nangtungkeun bener jeung adil hayang nangtungkeun kabeneran teh ulah pikaeleh ku kasalahan da bohongan aya dunya geus kieu kajadian di mana-mana nah Kresna selaku Batara Kresna selaku petugas yang maha tunggal ngajedog wae ieu kajadian rame kajahatan di mana-mana ieu bagian aing cicing we akal mah kawani pisan lah tengeunah aing mah aduh Dawala kita dibawa aing Dawala cicing kumaha aing lah kumaha kuring lah tuh sia Gusti Bima ka dieu keun bae cicing hareupan ku aing sampai ka pelebah mana Bima kajenting dunungan aing mah dim ngabelan bener mah aing tok pati jiwa raga demi kepentingan negara jeung bangsa ditungguan ku aing Bima edan sia Dawala lan jagoan sia sok diantos ku abi agan mangga moal ngejat kuring si goblok si teh aduh Dawala sia naonan Dawala oke geus Dawala balik Dawala eling cicing kuring dek tanya ke akanya ka kuring teh nya tuh tong pipiluan cicing aka mah barengan ke kuring mah hayang nangtungkeun bener kuring mah hiji rakyat hiji masyarakat hayang nempo kumaha benerna pamimpin kumaha adilna pamimpin kumaha nyahna pamimpin ieu geus sarengeng kajadian kejahatan di mana-mana tensi kriminalitas geus tinggi nah Kresna selaku Batara nah Kresna selaku tugas maha tunggal ngan ukur ngajedog wae cicing na kosi masih we aing ngalieu lah ih masih we pengganeng sia mah cicing ngomong keun kumaha kuring we edan si Dawala bangsat sia Dawala edan sia naon maksud sia ieu goblok sia make jeung ini kasih Kakang Batara sia goblok sia edan sia tot Rama Kang Ceng Rama ieu aya si cepot ieu Dawala eling ke Dawala ulan eling sia eling sadar sia sadar kau
mangga calik anu calik agan calik wala tega itu sia nanaonan sia wala make jeung rek kawa Prabu sagala make nyirek nitah ka karama uwa pikeun ngabereskeun pacogregan dalam dunia eta mah tugas masing-masing sia tugas negara masing-masing cicing agan mangarti agan kos lain panglima TNI wae agan tanyeurkeun bener teh agan tangtungkeun kabeneran teh lain ukur bejana hungkul bener teh cek saha tapi bener teh cek pribadi cek agama jeung cek umum tilu fakta bener teh aduh tong dibawa abdi magan duh agan tong dibawa abdi mata sidawala we cekekeun ceungeul nya edan sia boga ilmu naon sia boga kapinter naon mamatahan ka pejabat mamatahan ka kepala negara si Karesna goreng-goreng oge si kepala negara di Warwati edan sidawala leuwih edan keneh pejabat hatena lamun teu misalosiakan jadi masyarakat teh geus cuang cieung geus keung masyarakat teh geus butuh masyarakat teh ku pamimpin anu bener geus butuh ku pamimpin anu binangkit geus butuh ku pamimpin anu bener-bener ngayomi ka masyarakat lain culdog-dog ningali ku tiuk geus singgah sana kursi kangeunahan lain mana atuh wakil rakyat teh selaku wakil rakyat teh kaula rakyat leutik uring rek leutik teh nanyakeun ieu sampai di mana ieu tugas batara anu pikeun ngarepehkeun kayan dunya pikeun menerkeun kayan dunya di pelabah mana ieu edan si goblok sia ganteng dibawa si jawala cekek padaran dawala kunaon atuh anjeun teh dawala buru-buru dawala balik dianterkeun ka ulah ka tumaritis ulah piomongeun dawala cepot agan kumaha ieu adi maneh duh ka agan makarep agan pek bae teh cekek oge da geus ridho cicing tong pipilueun sakira hatena peot mah cicing pehul kitu teh goblok sia teh ngaledek kitu boga naon si tetung cicing tong ieu ieu sia sameme sia kasih kakang kuku celiteun same sia kasih kakang ku Kresna aing lawan heula aing hayang ngasaan boga ilmu naon sia pangna sia hayang hanyat kasih kakang Kresna pangna sia hayang hanyat sia ka sawarga ka kadewan goblok sia binatang sia wah sia sebut binatang sia binatang sia cicing pehul sia cicing gede oge da aing menyaho gede ge jugan pipa mah piye jeung aing mah ieu dek balik apa moal sia dawala balik sia bot mau balik moal abi hayang penak hayang panggih jeung para pejabat agan abi teh nyiakeun aspirasi rakyat abi teh dek ngumukakeun rakyat teh keur bingung rakyat teh keur susah hayang keadilan hayang sejahteraan teh jadi pamimpin aja pamimpin teh diistimewakeun teh ku rakyat jadi urang teh diwakilkeun teh ka rakyat ulah nepikeun nu ngeunah teh ukur pamimpinna nu ngeunah teh ukur anu mimpina sedengkeun rakyat mah kuang cieung ke rakyat mah cuang cieung susah kan pilaku agan teu ningali kayan ayeuna pilaku agan teu Bandungan di nangkit kiwari agan teu bisa wala teu bisa aing nyah ka sia balik sia teu balik dipuntang dibanting wae sia sok agan geus ridho ikhlas abdi rakyat tanggung jawab abdi nepikeun kagugur di medan tempur perlaya di medan dana laga abikeun demi kepentingan masyarakat jeung negara ulah dugikeun ka anjeun bima hiji pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi ka rakyat anjeun poho istimewa anjeun naon rakyat mah lempang anjeun naik kana mobil rakyat mah daharna teu pati ngeunah sore isuk tapi anjeun daharna ngeunah di mana-mana rakyat mah teu boga duit tapi anjeun nyekat duit nu kitu pamimpin nu adil nu kitu pamimpin nu bener ngomong sia bima sok ketep kacarik bisa naon yang aing edan sidawala edan sia keblek sidawala
pot balik pot si Kangjeng Rama murka dicekek sadawala paduli teuing cekek gua cekek paduli teuing modar sia monyong sia cicing pehul sia teh cicing tong loba ngomong edan sidawala dipuntang dibanting dipaehan sagoing agan buru agan alungkeun ka laut gitulah sia dihakan ku hiu sia tercalangap sia mane dalungkeun ku Juan Bima hiu tercalangap lebok sia kaduli teuing aing moal siga sia pehul kan bae ngeunah jeung lokium aing mah cicing aing itu camping si goblok yang kasieun pisan bawa cepot bawa balik si papa aing murka sia dipaehan sia sok nepi ka mana Bima sia tangtukeun aing aya lain dawala tapi aing wakil rakyat sia rek naon ka aing astagfirullahaladzim si dawala edan cepot sia kain sampalak dawala ya geus teu beunang disabaran manehna sok sia rek naon sia oi sia boga ilmu naon sia dibuntang dibanting leuleus Bima aduh rek pipiluan ke kaca ama naon ama aduh lulus tot aing lulus goblok si dawala paingan goblok ilmu na sakti tot anjir kumaha iku sia eta cicing pehol sia hayang namang hayang cageut dawa rek pipiluan deui moal dawala aing rek mantok sabodoh mah sia damang agan edan si dawala ulan aing kakaranyaho kana ilmu sia paingan sia hayang kasawarga paingan sia hayang ka si Kakang Kresna izin ka aing dawala tah kitu tah tadi atuh moal meureun dicarekan moal meureun campalak rakyat ka pamimpin teh atuh anjir si goblok pisahan si goblok anjir anjir dawala anjir 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 dawala aduh anjing ali aing coba aduh dawala anjing anjing kan suka di situ begal begitu atuh ka aing geus lah ya bisa lagi ka aing di leleskeun ku aing anjing kumagan ieu abik terus bade keukeuh megat dawala atau bade kumagan dek balik aing pot dah saya uih kumaha tot awas dicabok ku aing guys mending cabok ping leuleus Tuntun bere ilmu aing bere ilmu sok lawan dawala aing tukang tenang sia mah tong sieun aya naon aing lawan sia au sia dek turun yang dialungkeun si baik turun kan anjir goblok sia gelo si doser edan lain tulungan aing si teh ngejit ogaya tuh sugan teh atuh bisa kitu dirinya teh sugan teh bisa henteu aing sok pada kumaha nagan wala aing idin cor sia rek kitu rek kieu kumaha sia acis aing dek balik aing geura euy hagan sok ulah mikirkeun batur ulah nguruskeun batur pingpin mah munggul pawenang we ku agan sing riksa masyarakat tatanggarana sing bener jeung bageur sing jadi nagara anu sejahtera edan sia sapodo aing kumaha sia we tot lama pam Kangjeng Rama balik aing mangga wilujeng Kangjeng Rama edan sia just si dawalan buka sakti kitu dawa maneh kesakti kitu dawala idin ti kaula dawala magan dek ngahalangan deui moal dawala cepot naon kan barengan adi manis dawala kade di jalan sing hati-hati sok didoakeun kaula dawala ini naonan ari
Riaka. Ieu dawala. Sia didoakeun ku aing cing sukses dawala. Naon si Tegelo? Usia geuraut-aut si Kresna. Usia geura dewa geuraut-aut sia. Ajak gapleh ku sia dewa. Ah, sia mah kasurupan ngakan naon si teh? Winit si dawala. Gelo si teh. Kadieu sia. Najis. Haleam teh aing. Si dawala itu sancang. Dawala, dawala. Naon dagoan goblok si teh ini ninggalkeun aing ah. Ayo ah. Itu si dawala, ayo ah. Dawala tras-trasan. Saparantosna dawala angkat kaduarwati tras kasawarga manik loka. Sadayana beres para pamimpin kudawala di pasian terang. Antukna negara sadayana masyarakat pada subur makmur, masyarakat pada tentrem, negara pada aman. Sakitulah lakon dawala gugat kap para pamimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa sadayana, dulur Mang Cepot di mana-mana di Siklak, di Sikluk, di Sabang, tepi ka Merauke, pokoknya dulur Mang Cepot sadunya. Mang Cepot nyuhunkeun like ieu nanti komenna sareng subscribe-na. Mudah-mudahan ieu channel Lemur Cepot putra balena ieu teh sing sukses, sing juara nepikeun ka suksesna gitu. Ka pamirsa sadaya haturkeun ribu nuhun, ulah hilap like, komen jeung subscribe-na. Sakitu ti Mang Cepot, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.